Wok. Wok. Mantu teh. Cuma geus ngorek HP teh sok hese di geroan teh. Ih, nganggo wae. Jadi aing paeh tuh aing geus berkorban mati-matian anjir ka awe ieu, tapi aing ditinggalkeun jadi aing nu paehna. Terbalik pisan aing mah. Lah, aing pakeun ku aing. Lah bari nage keur ngorek HP namanya mah disambung-sambungkeun jeung awewe kumaha di? Kan urang teh keremen Mobile Legend heuh. Ya, urang teh jadi tank ieu teh. Na awewe keur ninggalkeun urang nya urang paeh atuh. Urang geus berkorban capek-capek anjing. Si bubuhan lah jeung HP tah. Sia mah. Eur aing. Ini ngopi lah. Heuh. Menta atuh aing kopi maman sih teh. Mau baturan teh kopi menta. Naon? Menta. Menta? Heeh. Menta we ka HP. Sia mah kitu ka baturan teh atuh. Aya bener. Aya, atuh buru atuh. Ieu atuh ieu. Geuleuh atuh sia teh. Anya mere mah tong dilamotan kitu atuh ih. Ngararuji cenah baturan di koret nang udah gila. Geus dibere embung. Da geuleuh atuh sia teh mikir atuh. Aing Kahayang maneh teh naon sih? kopi tapi aing boga duit ieu lah rek BO aing mah. Ih. BO. DO mah eta. Jeung urang BO na beung. DO ieu mah asli DO. Cing lah. DO sikeun boga duit wae. Boga duit mah ngan teu kudu bekerja atuh. Mana sarale kopi teh? Wah, mana masuk wak. Nah, ieu dinu WA. Nah, ngeunahnya euy kopi wae kieu nya. Anu es nu aya esan ieu mah. Kopi karamel. Kopi di esan ngeunah kitu? Ngeunah, picing sia mah tong. Naon eta mah? Geus tah hiji lah loba teuing atuh. Percaya teuing ka maneh wok lah. Geus kedeung-gede datang kopi aing. Heeh, sok di dagoan. Sia mah juga anu cang saya kitu. Ye, sarali kopi mah tereh datang lagi rek hujan, rek panas, rek halodo, rek berkabut berawan ge pokona mah dianterkeun aya nu pesan kopi mah. Kabut berawan. Lu udah di mana wae atuh sia teh berkabut di awan. Siap tempur atuh tim DO ka sarale mah atuh. Sadi ieu teh. Tah. Kopi mah. Mang, itu saralenya. Cai aing ge nepi ye. Nah. Mana hayang? Hayang tuh. Kelah. Tah, eta we sia mah. Jir juara ieu mah we. Nikmat ka cida gusti. Ieu mah nya ngeunah pisan mang. Kopi teh euy. Urang mah apal ieu kopi nyeunah kumaha ye. Da urang mah geus ngalangan ka sarale kopi. Sarale kopinya bahan lagi tina kualitas kopi nu premium. Makanya teh kopi robusta anu asli di Gunung Sawal. Jadi ieu kopi teh emang bener-bener bahan-bahan asli di Ciamis. Urang Ciamis pokona wajib meuli pokona mah ieu kopi teh. Segar. Ampun aing. Hayang. Aing mah da urang mah bager ka baturan aneh hayang ieu. Teu ketang sok. Buru atuh. Ampun. Mau. Poho itu dikasih juragan terus Sarale kopi something today. Aya emot sedikit siapa kalau sih? sok lah orang kadilah sakedeung mangkat bisa di sieunya. Oh iya sok. Seri ini aya emot serian. Pada babarian kebutuhan teman. Moman ke tongkok yang orang buri teh. Ya ke orang mandi heula nya. Siap. Meakeun lah kopi ya kadang. Mang, kenaon di dieu? Eta artos eta esan Atos naon? atas kopi. Panu goreng ge si bewok. Kan harus simbang itu tadi ku ieu. Ih, kumaha si bewok mah ongkoh order tapi teu dibayar. Ku aing keneh bayar mah. Sabaraha emang kopi teh sabaraha? 15.000. 15.000? Nuhun. Ini murah kopi sangeunah kieu malah 1.000. Nuhun da ieu mah tuh kopi enak. Wani kacil. Mang menang dianyuk tuh. 15.000. Temen gaji sudah ada dianyuk. Nah, tapi bisa dianyuk. Anjuk atuh mah.
seminggu mang asli. Kumaha. Si geura ini. Ngalang pemandangan wae. Si ewok ngorder mah. Aing kudu mayar. Seger. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Aya naon? Neng kokom di juragan aya? Tak aya nuju ka dayeuh saona teh. Aya naon? Ya perlu we ieu mah. Antosan we atuh sakedap. Kayak neng aya suguhna teh. Aya kopi-kopi we mah. Kopi? Kopi. Ya sok atuh. Mohon atuh. Di dieu nya. Mohon mangga. Oke. Mangga, dilihat kopinya. Kayak atuh neng kalau mulada bisa jeding atuh kana bibir. Atuh antosan rada tiis. Iya atuh kalau. Kela atuh nya abi bade ka dieu heula Ka sakedap. mana? Bade ka Gero. Oh, gegero. Ohon, Nya kayak deui atuh gegero mah eno calik lah deui atuh baturan. kudu aya di baturan atuh. Ya atuh. Lain ai sorangan teh mah sok sieun Sieun naon atuh? Sieun kalengitan neng kokom. Piraku sieun kalengitan da moal digiwing ucing ieu atuh. Oh, ketang da neng kokom teh lain anak beuritnya. Lain ari si neng Lilis ka mana? Teu aya nuju Among tadi teh sareng si Asep. Wah, hebat si Asep aya geus boga SIM mah Sim teh naon atuh? SIM teh surat izin mencintainya. Sugan teh surat izin mengemudi atuh. Lain atuh dina urusan percintaan mah lain SIM eta neng. Kumaha aya wok we lah. Terus ya tuh. Neng kokom teh kabita kitu among juga si neng Lilis jeung si Asep kitu teh. Kabita mah nganda aya abi mah teu aya nu ngajak Among lagi atuh. Aing mah. Itu cang ngalebet cang ngalah. Hayu atuh bade ka mana? Ka mananya? Nyata kumaha neng si ketang bade ka Pinus hayu amare ka cadas ngampar hayu eta mah sok. Aneh hayang ka mana? Mending ka cadas ngampar we atuh. Cadas ngampar? Hayu. Hayu atuh. Tapi kan cenah anak ge aya perlu kasih mama. Gampang si juragan mah ka deui we atuh. Nyantos atuh. Yakin ya? Iya, hayu. Nyantos atuh lah. Ya biar ibakeul nya. Neng kokoman san di dieu. Pohon atuh. Enggalkeun tapi nya. Gampang lah moalila kalau. Neng eta tutupan heuh. Eta na kopina bisi ku bayawak asup tadinya. Nya kan kayak ditutupan. Antesan ya neng? Pohon sok. Ada ya. Siap. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. 105 10 ditambah 10 sama dengan 105 10. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 sama di 10. Jadi sama dengan 105 10 ditambah 10 sama dengan deui 105 10
425. Kenaon mana? Ukur jalan mang. Oh, gawe pisan ai mana teh tuh? Mantap pikiran ge gawe. Oh, kurang make naon? Dijengkal. Dijengkal? Bari. Karakeun pisan aing buka dhuwur teh. Saya balik kelas teh. Itu mang yuk. Teh naik. Elah tuh diurungkeun heula. Balik atuh eta aing stepna. Mang, geus mang. Kenaon, Cuk? Kata ucuk bari mang. Kok di kono naik mana? Nah, kebulan juga nama itu. Mana mah? Kalah, dagon. Ah, Bareng. Sama ada. Mang. Beri kan eta? Henteu. Atuh syukur. Kan itu asa bau asin kieu mang. Ada kurut asin atuh sia teh. Paingan atuh. Geus lah tong loba acara aing ya perlu. Halik saparna atuh. Sok. Aduh. Atuh. Roncok. Ya sapi mang. Geus atuh mana teh? Bapak sini mang. Kunci? Ya, iya. Ah, iya. Buka pantun aja. Jangan. Buka pantun ya. Buru buka pantun mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dasar tak. Menta tuh aing eta teh permen teh. Naon atuh wok? Permen. Ih, permen naon ai maneh? Ai eta Naon kapan urang teh keur nyeri huntu ieu teh? sok bohong sia teh. Mana koret ka aing? Ih, aslina wok. Cika nempo dia. Hah. Salat. Jinya nyeri huntu mana Ih, bejaan heueuh nyeri huntu. Lain sare atuh mana teh nyeri huntu mah. Urang teh rek sare. Hmm. Kan di imah garandeng wok. Budak tetangga cirik wae, urang ka dieu teh rek milu sare. Ane geus kena mau bacan. Enggeus wok, beak sakelar malah mah. Lah bola bating mana teh bisi weureu tuh. Yakeun bae we wok, hitung-hitung stok, meh teu meurak obat satauneun. Wah, ya parah si botlop Satu jig sare malah cika jero. Aya si ucup da. Kela. Jig. Naon wok? Siasa kompolnya. Ket daguan mau asup Pas angkat baju mana tah? Jig deh. Kela rek naon wok? Ya, siapa apa coklat baheula lagi Amun sok kompol wae bujana aku diparapkeun da ka simet. Alik. Ih, nah apalan wok maneh urang sok ngumpul keneh na kasur. Ya apalah tuh urang barang aja mana teh tuh udah geus lila. Oh, Geus alik. Baseuh ke kasur aing. Nah. Kenapa ya mana itu? dede wok, getek euy dede. Geus lah. Si overdosis. Geus ka tuh sare? Geus wok. Geus atuh. Atuh. Kuatir baueun simutna. Mang. Bang Bulu mah usuk itu kurang ngobrol yeuh. Nah, untuk di jero teh nya. Mang. Mang, kenal tuh. Kasep gitu kan. Gak usah kita mandi. Kemana sih nu ngajemput teh? Teh cios gitu.
tungguan setengah jam deui. Mun teu aya we mah tos we teh cios lah. Ayo nama tinggal ngajemput neng Koko aja si Oli ai. Ini motor teh bos kieu Ah, ini rusak ya motor. Banyak kieu. Ya, Wok. Naon tuh aing coba aing teh nyeri kuntur. Banyak kieu. Si Ewok tiga nu ngajakeun pisan. Awas ku aing geura. Sia nanonan Ewok kudu rusak kaneng atuh. Atuh nyeri huntu. Naon atuh sih teh? Dagor sia. Budak-budak kenaon euy. Berduet dangdut sih kan. Aduh, tuh pada botolmu. Aduh. Si kunaon tuh babi. Ari maneh? Udahan kunaon? Tah si Ewok tah. Urang keur nyeri huntu dar guar gaul motor. Awak we barada kelakuan ke budak leutik. Jeung maneh kunaon? Motor digaur-gaur, mih naon? Ih, Neon. itu goblok tuh neon motor di luhur. Nah, makanya yakin ke aing sih mah. Neon. Mih naon? Paralon. Itu atuh napal dinu can yo. Si masuk nyakeun wararan ka aing. Lain. Cup. Mau spidol jeung kertas? Jeung naon? Jang useup. Geus diburu bawa lah. Tanya wae budak teh. Lur maneh? Ya tuh. Naon sih jelema teh jadi kieu? Yo baca. Naon atuh sia teh ih. Dah. Ai maneh gelut jeung si Tata padah naon? Nya teuing atuh tah jelema ieu tah datang-datang nyangke mos urang. Urang mah keur nganekeun motor we soraan. Soraan. Ieu sahabat kieu kunaon sih? Teuing geus sebut asmani jadi kitu teh. Tas mandi? Heeh. Oh, aing apal ceulina ka asupan cai. Moal ieu. Saha gayung? Cai. Cai kocok. Nyolok kana mata aing tah. Cicing geus nu boge mah heula. Cuh. Motor sakieu tarik goer-goer kadenge. Dari sia ka mana ka ditu paneng lagi di dieu. Ya. Cai. Kana ceuli. Sia kunaon? Ganu kaasupan gang kitu kalakuan teh. Ih, tempokeun. Hah? Oh, halik aing paham atuh. Tah halik ceuli sia tah kitu. Sak maneh kitu-kitu sirahna. Lain aing. Sia. Ceuli sia. Adieukeun goblok. Oh, ceuli aing maksud sia teh. Oh. Cicing atau cicing ceklan. Gitu. Terus gitu. Gitu deui. Gitu. Lah. Nah, udah bonge ge henteu ceuli aing mah tuh sia teh. Bonge-bonge. Anjing. Tadi mah eueus soraan, ayeuna mah aya. Aya awak, Aya ayeuna mah. Nah, teu sia teh pandek ulin jeung aing teh. lain motor bawa soraan, ceuli sia anu sepi, bonge. Piraku atuh. Mun maneh lah. Deh, tenan cuk. Oh, berarti tadi ge basa maneh ngadat ke orang ge gara-gara orang gaur-gaur motor heuh, maneh kagandengan. Wok. Eh, Ta atuh. eta. Hampuranya teh euy aing ge salah ka maneh euy. Wok. Ampura oge, urang oge.
geus nyangke mos maneh. Tara naon da ieu mah atuh ngaranna geus salah paham sia teh. Kela eta untuk maneh kempes tadi mah melandung. Cager jigana mah. Ih, gini nyawoknya. Cager jigana padah tadi maneh dukdek jeung urang jigana mah kakesangan kempes Alhamdulillah Gusti, abi kos damang yang nyeri huntuna. Selamat. Selamat, anak sudah sembuh. Guys, hujan. Takut basah. Ayo kita ke rumah dulu. Basah. Gimana? Ujung-ujung hujan kayaknya kenapa tuh? Ayo hujan di mana tuh? Ya ke langit telepon Halo, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, A. Teh cios we among teh, lami pisan da, kewe iraha-iraha deui. Iya Neng atuh teh geus kasep geus mandi mah ya teh jadi mah tuh. Duka, A. Itu gerak ya. Waalaikumsalam. Baik. Dijurgan ya? Tak aya lagi kadaya soalna. Pesan lagi. Mengimani si Tata. Habis. Ada.